Allah teh masihan surga teh lain ke unggul di dunia ge meunang surga dunia. Allah teh masihan neraka teh lain di akhirat tuh di neraka ge. Aya neraka dunia. Yang mi anu di ibadah gaduh pahala surga bagianana dunia di akhirat surga nanti. Naon cirina bagja di dunia teh. Sok sanaos koreh-koreh sok tenang we hirup mati. Rukun we rumah tanggana teh. Abdi mah alhamdulillah Gusti pun lanceuk sadi dinten mah sok kenging we paling ageung 100.000 kadang-kadang nyana kapunya 50.000. Bari eta ge naon koreh-koreh sok ngutang heula isukna dibayar. Terus aja gitu. Tapi alhamdulillah rumah tangga rukun. Teh. Alhamdulillah kurang kali soleh. Nikmat ageung eta teh. Nah, tatangga abdi mah bunghar ku beunghar mah da salaki pamajikan teh jarum super jarang di rumah suka pergi. Teu betah di mana teh, mandang di mana teh jika neraka we juri gungkul di mana teh. Naon teh? Eta teh naon? Teu aya sih. Neraka dunia ada dipasikeun. Surga dunia dipasikeun. Tenang. Hate alhamdulillah. Kanjeng Rasul teh bugina teh alit. Raudhah teh ya. Tapi Kanjeng Rasul nyebutkeun baiti jannati. Imah kami surga kami. Lain imah nu lega tapi hate gitu teh. Legakeun hate ayeuna urang mah. Lamun urang sering maksiat, maka urang bakal sempit hatena ieu teh urang teh mun jadi riweuh-riweuh teh hirup teh. Ulah nyalahkeun kana duit teh. Tapi naon hate urang keur jauh ti Allah. Ieu teh resah jeung gelisah, ulah nyalahkeun kana naon ka tatangga. Tapi naon hate urang keur jauh ti Gusti Allah. Caket teh ka Gusti Allah teh. Gaduh artos, angger we tenang we hidupna teh. Da caket ka Gusti Allah. Yazidu rahmana. Iqom ti Gusti Allah lamun urang